Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana. Mudah-mudahan orang sadayana ngingingkeun ridona Allah Subhanahu wa taala kalayan hirup bagja dunia dugikeun ka akhirat, amin ya rabbal alamin. Tepang deui dina channel Simkuring Sandi Sulaiman 38 sarta acana Simkuring ngahaturkeun nuhun ka wargi sadayana nu parantos ninggal kana video Simkuring dina raraga mangmacakeun kitab Tangkihul Qaul anu mana matana teh nyaeta Lubabul Hadis, syarahna Tangkihul Qaul. Naraskeun hanca masih seputar muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Al-babul hadiya asyara, ari bab anu ka-11na fi fadilatil masajidi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana pirang-pirang masjid. Al-babu saniya asyara, ari bab anu ka-12 fi fadilatil amaimi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana imamah atanapi kaen anu dililitkeun dina mastaka. Al-babu salisa asyara, ari bab anu ka-13na fi fadilatis shaumi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana shaum. Al-babu rabi'a asyara, ari bab anu ka-14na fi fadilatil faraidi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana pirang-pirang kaparduan. Al-babul khamisa asyara, ari bab anu ka-15na fi fadilatis sunani, eta tetep martelakeun dina kautamaanana pirang-pirang pasunatan. Al-babu sadisa asyara, ari bab anu ka-16na fi fadilatiz zakati, eta tetep dina martelakeun kautamaanana zakat. Al-babu sabi'a asyara, ari bab anu ka-17 fi fadilatis shadaqati, eta tetep dina martelakeun kautamaanana sedekah. Al-babu samina asyara, ari bab anu ka-18 fi fadilatis salami, eta tetep dina martelakeun kautamaanana salam. Al-babu tasi'a asyara, ari bab anu ka-18 fi fadilati du'ai, eta tetep dina martelakeun kautamaanana ngadoa. Al-babul isyruna, ari bab anu ka-20 fi fadilatil istighfari, eta tetep dina martelakeun kautamaanana istighfar. Al-babul hadiya wal isyruna, ari bab anu ka-21 fi fadilati dzikrillahi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana zikir ka Allah. Al-babu tsani wal isyruna, ari bab anu ka-22 fi fadilati tasbihi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana tasbih. Al-babu tsalisu wal isyruna, ari bab anu ka-23 fi fadilati taubati, eta tetep dina martelakeun kautamaanana taubat. Al-babur rabi'u wal isyruna, ari bab anu ka-24 fi fadilatil faqri, eta tetep dina martelakeun kautamaanana faqir. Al-babul khamisu wal isyruna, ari bab anu ka-25 fi fadilatin nikahi, eta tetep dina martelakeun kautamaanana nikah.
Al-babu sadis wal ishruna ari bab anu ka-20 fi tasydidi ala zina eta tetep dina martelakeun bangetna siksaan kana zina. Al-babu sabi'u wal ishruna ari bab anu ka-27 fit tasydidi ala liwati eta tetep dina martelakeun bangetna siksaan ka jalma anu ngawati dubur atanapi ngadublin. Al-babu saminu wal ishruna ari bab anu ka-28 fi man'i syurbil khamri eta tetep dina martelakeun laranganana nginum arak. Al-babu tasi'u wal ishruna ari bab anu ka-28 fi fadilatir rami eta tetep dina martelakeun kautamaanana manah. Al-babu salasuna ari bab anu ka-30 uyahan deui. Al-babu tasi'u wal ishruna ari bab anu ka-28 fi fadilatir rami eta tetep dina martelakeun kautamaanana manah. Sanes manah hate maksud teh tapi memanah atanapi ngajamparing. Al-babu salasuna ari bab anu ka-30 fi fadilati birril walidaini eta tetep dina martelakeun kautamaanana ngabakti kanu jadi ibu jeung bapa. Al-babul hadi wasalasuna ari bab anu ka-31 fi fadilati tarbiyatil auladi eta tetep dina martelakeun kautamaanana ngadidik murangkalih. Al-babu sani wasalasuna ari bab anu ka-32 fi fadilati tawaddu'i eta tetep dina martelakeun kautamaanana handap asor. Al-babu salis wasalasuna ari bab anu ka-33 fi fadilati sumti eta tetep dina martelakeun kautamaanana cicing tina kagorengan. Al-babu rabi'u wasalasuna ari bab anu ka-34 fi fadilatil iqlali eta tetep dina martelakeun kautamaanana nyakedikeun minal akli tina barang tuang wan naumi sareng sare warrohati sareng senang-senang. Al-babul khamis wasalasuna ari bab anu ka-35 fi fadilatil iqlali eta tetep dina martelakeun kautamaanana nyakedikeun minad dohki tina seserian. Al-babu sadis wasalasuna ari bab anu ka-36 fi fadilati iyadatil maridi eta tetep dina martelakeun kautamaanana ngalayad anu gering atanapi ngalongok nu teu damangnya ngajenguk. Al-babu sabi'u wasalasuna ari bab anu ka-37 fi fadilati dzikril mauti eta tetep dina martelakeun kautamaanana eling kana maut. Al-babu samin wasalasuna ari bab anu ka-38 fi fadilatil qabri wa ahwalihi eta tetep dina martelakeun kautamaanana kubur sareng pakewuhna di alam kubur. Al-babu tasi'u wasalasuna ari bab anu ka-38 fi man'in niyahati eta tetep martelakeun dina laranganana jejeritan sasambat alal mayiti ka mayit. Al-babul arba'una ari bab anu ka-40 na fi fadilatis sabri eta tetep dina martelakeun kautamaanana sabar alal musibati kana musibah. Dicakapkeun sakieu enjing insyaallah ngawitan kana bab kahiji nyaeta bab kautamaan ilmu sareng ulama. Mudah-mudahan urang sadana aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun tong hilap subscribe-na. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.